Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deh sarang sim kuring ujang combro. Dinu danget je sim kuring bade macakeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda anu judulna Dongeng Bahasa Sunda Sasakala Cika-cika. Mangga atuh ka pamiarsa wilujeng didangukeun. Kacaritakeun di eta lembur aya hiji randa boga anak awewe ngaranna Marini. Nyi Marini ku indungna pohara diasihna lantaran rajin jeung suhut ngabantuan pagawean indungna. Pagawean di dapur jeung di imah kabeh ditangkes ku manehna. Malah kalan-kalan Nyi Marini sok ngabantuan indungna ngabatik. Dina hiji poe indungna meunang ondangan ti tatanggana nu rek ngawinkeun anak awewe. Nyi Marini ku indungna meunang milu ka ondangan. Manehna kacida atoheunana lantaran bakal make baju anu alus jeung make samping weuteuh meunang ngabatik indungna. Lantaran manehna teu boga cucuk gelung. Sapeuting henteu boga cucuk gelung keur pakean isu ka ondangan. Jadi pikiran ka Nyi Marini. Manehna diuk hareupeun jendela bari neuteup bentang-bentang nu ting karetip di langit. Di jero hatena manehna ngeceuwis, mana teuing senang namun aing boga bentang pikeun cucuk gelung. Karek oge mikir kitu, ujug-ujug aya nu ngempur cahayaan ragrag kana lahunana. Nyi Marini kageteun pisan. Turug-turug kadengena ku manehna aya sora tan katinggalan. Marini, ieu bentang nu dipikahayang ku maneh pikeun cucuk gelung teh. Heuk geura pake isuk kana pesta kawinan batur maneh. Lantaran maneh budak rajin jeung hade ka indung. Tapi maneh teu meunang ngomong sombong. Mun maneh ngomong sombong atawa boga pikiran sombong, ieu bentang baris leungit teu puguh-puguh. Isukna Marini make cucuk gelung bentang tea. Manehna ka tenjona meni geulis pisan sarta cahayaan. Kabeh nu aya di dinya ngarasa heran. Nyi Marini leuwih diperhatikeun ku sararea tibatan panganten. Babaturanana kabeh muji kageulisanana Nyi Marini. Kulantaran kacida senangna dipuji-puji ku babaturanana. Ngan aing sorangan nu panggeulisna lantaran make cucuk gelung bentang. Karek oge mikir kitu, cucuk gelung bentang teh ujug-ujug ngaleungit. Ih, Marini geuning leungit cucuk gelung bentang maneh teh. Cek salah saurang baturna. Marini kageteun pisan. Manehna kakara ingeteun yen boga pikiran sombong. Pohara manehna hanjaleunana. Kabeh jelema nu aya dina eta pesta mangneangankeun cucuk gelung anu leungit teh. Nepi ka pakean-pakean kalotor. Tapi nu leungit teu woleh teu kapanggih. Ningali kitu Nyi Marini pohara karunyaeunana ka maranehna. Di jero hatena manehna jangji nu manggihkeun baris di persen itung-itung mulang tarima.
Iya marini cucuk gelung maneh teh kapanggi gini. Cek salah seorang baturna. Nyi marini pohara atau hunana. Tuluy manehna nyulukan batur-baturna. Ku manehna dicaritakeun asal usul eta cucuk gelung bentang teh. Satuluyna manehna nyarita kieu. Ayeuna kuring embung make cucuk gelung bentang sasoranganan. Tapi rek dibagikeun ameh dipake ku sarerea babarengan. Sanggeus ngomong kitu, tuluy eta cucuk gelung bentang teh dibantingkeun nepi ka remuk. Tuluy eta reremukan teh haliber. Jadi nu ayeuna disebut cika-cika teh cenah. Tah kitu pamiarsa dongeng ti Ujang Combro anu ngeunaan sasakala cika-cika. Nun atuhnya tos didangukeun dugi karengse. Mugi tiasa ngahibur baraya. Mungke di sesi anu sanesna Ujang Combro insyaallah midangkeun deui caritaan dongeng anu sae. Mangga atuh dilajengnya ka pamiarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.